Iya teh Kang Dedi di Jawa Barat teh pagawean di pabrik memang ngantri nu ngalamar, tapi saestuna pagawean teh loba ngan loba jelema nu ngarasa hina ngagaweanana. Ayeuna mah asal aya kadaek, duit mah babari. Bener teu? Asal aya asal asal tawak engke ge loba nu mikanya neangan supir jujur ge hese, neangan ART jujur ge hese, nu hese teh jelema bener. Mantap Kang Dedi ngarobah ayeuna mah supaya efisien ieu kegiatan aya manfaatna, kembang ku aing diganti ku sayuran. Ameh naon, ameh beres acara, ibu-ibu lumayan nupang harapna balik mawa cabe cicing sia tengke gitu. Engke mah sia teh lobaan dekorasina jang sia teh bengketan. Nah terus nu kadua ari bangsa urang naon meuni resep boro-boro. Jelema nu boga duit ge palebah aya saweran meresep. Di imah teh da sabenerna mah terong beuki, tapi ningali terong aya, ningali terong ieu beda cenah. Kanu haratis teh meuni resep teh. Ieu mah lain urang Bogor, urang Subang. Di Bogor sarua. Bener teh? Jadi ari ieu teh kumaha? Ya, dengekeun. Jadi Kang Dedi teh kunaon